sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbana innaka jami'un nasi li yaumin la raiba fihi. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allahumma rabbi sholli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Qabatuka biwasin qabul wa qatamtu ala famika bi fahmir rasul wa tutu'uni bi aisin ma'akul. Alhamdulillah urang sadayana masih kena dipaparinan yuswa dibarengan taufik sareng hidayah biasa ngalaksanakeun tina sapalih kawajiban urang sadayana dina tolab ilmu anu malah mandar urang sadayana hasil ilmu tur amanah bari aya panampian Allah Subhanahu wa ta'ala. Anu nembe urang sadayana separi paos ngan salah kadarna ngintunan ka ahli-ahli kubur urang sadayana sabadana ganjaranana ditetepkeun ka urang anu macana. Mudah-mudahan sing didugikeun ka ahli-ahli kubur urang sadayana. Sarengna deui nu didugikeun ka ahli kubur urang sadayana terutami ka ibu, ka rama, ka guru, ka mantu, ka putra, ka putri, ka putu, malah dugi ka maru. Malah kaituna pisan sika jami'il muslimin wa muslimat anu hak dihadiahan ku urang sadayana. Kuasilah digintunan ku urang sadayana anu mudah-mudahan ahli-ahli kubur urang sadayana di alam barzah sing ngengkeun magfirahna Allah, rahmatna Allah, bari aya dina ridhona Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya kitu deui urang sadayana anu masih keneh kumelenang di alam dunia. Allah Subhanahu wa ta'ala ulah wakadipunut urang sadayana sada acana urang nyaeta maut anu husnul khotimah. Ari maut mah iraha wae ge meunang heg wae ari maut mah ngan urang teh hoyong maut anu husnul khotimah. Kuasilah kumpul ngariung urang sadayana di madrasah sing ngajantenkeun tasakur ka Allah nu Rabbul Ghafur tina pirang-pirang nikmat iman Islam terutami nikmat kasehatan urang sadayana. Sarengna deui sing ngajantenkeun ngiparatan dosa-dosa urang nu ahli nu ageng nu karaos nu teu karaos malah anu teu rumaos dosa terutami dosa kabodohan urang sadayana. Hadirin anu sami-sami hadir di ieu madrasah dina aosan anu pipayun anu pidaun Abi Darin Ghofari atanapi Gifari ngabahasakeun jadid sapinata fa inna bahru amikun. Jadi kudu nganyar-nganyar kudu ngalus-ngalus sapinata. Eta teh bahasa sapinata teh ari saur mangihin mah cenah isti'arah bil kinayah. Tak kitu bedana teh nu sok ngaji jeung henteu teh. Mang Jujun pasti kitu ngabahasakeun teh sabab nu dikarepkeun sapinah eta mah tutumpakan. Teh jadi kudu ngalus-ngalus niat urang, mana alus-alus niat teh komo ayeuna sasih dina sasih dipedakeunana junjunan alam Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Eta teh hiji nabi akhir zaman anu diperkenankeun ku Allah Subhanahu wa ta'ala anu bakal nyapaatan ka urang sadayana mungkin disebut syafaatul udma.
naon ari ngaran syafaat pitulung cek urang Sunda mah bakal nulungan. Jadi urang kieu cek bahasa kasarna ulah sok ulah ilu nu kira-kira moal nyapaatan sakitu Ayeuna urang mudah-mudahan kumpul ngariungna di madrasah sing ngajantenkeun lungsurna barokah, lungsurna syafaat Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dina sasih medana Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anu khawarikul adat. Nu disebat khawarikul adat nyaeta dugi ka Kangjeng Rasulullah waktosna lahirna ka ieu alam dunia ngagebrai caang. Ngagebrai caang dugi ka pirang-pirang gedong nu aya di nagara Basroh katinggal kumulia-muliaan. Mana cenah buktosna geuninganan dina nadomna sok aya bahasana anarot bihil akwanu sarqa wa magriba wa ahlu sama qalu lahu marhaban ahla ngagebrai caang padang alam kulon jeung wetan di langit menireang maca marhaban ahlan duhaturan jungjunan sumping ayeuna pisan di tempat keahlian sing jembar mamanahan. Jadi Kangjeng Rasul banggu braga alam dunia khawarikul adat. Di mana khawarikul adatna? Khawarikul adatna bahkan cek paripaosna jauh ke alam dunia teh nu khorro sajidan ngajung ke sujud teras cengkat. Angkatkeun dua panangan ngabahasakeun Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukrata wa asila. Tah eta teh Kangjeng Rasul lahirna Kangjeng Rasul khawarikul adat dugikan di negara Paris geuning pirang-pirang riwayat nguningakeun aya seuneu paragi ibadahna majusi anu 1000 taun teu pareum-pareum waktu harita. Candengkeun Kangjeng Rasul teh nyata lir ibayat urang sok diaos dina marhabah anta iksiru wa golli wa anta misbahu suduri. Jadi urang lamun teh mah Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kakasihna Allah teh muji-muji bahkan urang lamun turut tumut sakumaha anu dipiwarang ku mantenna maka sok nganyaangkeun kana pirang-pirang hate urang. Caang hate urang lamun caang hatena eta si jama dan nu paling susah-susahna keur dijama teh mukakeun hate. Hese mukakeun hate teh. Lamun geus hate kabuka purceuk paribasana ngalaksanakeun kewajiban ti Allah Subhanahu wa taala bujeng-bujeng pirang-pirang kaparduan pirang-pirang pasunatan sok ogah ninggalkeun. Aya anu mata kahalangan eta teh lamun teh mah ngalaksanakeunana kena taat ka Allah Subhanahu wa taala atukan tenan dugi ka sahabat salah sahabat tumaros ka Gusti Rasul ya Rasulullah sabara perkara anu mata ngahalangan kana taat ka Gusti sareng ka Rasul. Diwalar saur sahabat saur ka Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ka eta sahabat opat perkara. Mana anu opat teh nu kahiji dunia diheulakeun dunia. Cek urang lamun teh manaon anu ngaran dunia teh anu isuk-isuk tungkul kana paculeun anu sore-sore tanggah kana sadapeun pirang-pirang kawajiban teu kalaksanakeun nepi ka aya paribasa
dupetnya hulu na cek paribasa sirah dijieun suku-suku dijieun sirah nepi ka ngalaksanakeun kewajiban ka Allah Subhanahu wa taala seueur anu kalangkung sumawana wani ningalkeun dunia ngaranna ulah beunghar teh ulah nyebutkeun beunghar sok arek beunghar mah da malah saur Imam Ghazali ge meuni keneh beunghar jeung fakir mah ngan pedah anu ulah teh nu ka istighoa anu katungkueuna. Ya Rasulullah naon anu kaduana makhluk eta makhluknya sok aya ngahalangan kana ibadah teh makhluk urang barek ngalaksanakeun kaalusan lamun teh marek ngalaksanakeun kewajiban naon we perkara kawas ngaji da kewajiban ngaji teh matak anu bahasana ge paridotun ala kulli muslimin wa muslimat saban-saban kaum muslimin jeung kaum muslimat aya nu halangan makhluk aya nu kumaha makhluk nu halangan ngengkang-ngengkang di jajalaneun salian teh ngengkang-ngengkang di jajalaneun aya deui robanu carana naon margina ku makhluk anu bahasa makhluk lamun teh mah cek urang ngahalangan bahkan cek paribasaran teu bisa dijadikeun lamun teh mah keur kaalesan kusabab datangna makhluk nu ngatak ngahalangan bahkan eta teh cek paribasana bisa disebutkeun setan bunggelekan sabab hawa jeung nafsu teh anu matak ngahalangan kana ama ibadah taat ka Allah Subhanahu wa taala. Hese rek ngalaksanakeun teh rek ngalaksanakeun salat lamun teh mah salat dina waktuna bari jeung berjamaah hese. Nah maka nyebutkeun hese lamun sim abdi nu nyaritana lamun salat ka masjid bari berjamaah nyebutkeun hese lamun ka kupingna ku para wargi sadayana hamar ka kupingna teh. Nama ke hamar sumbang atuh hamar teh teu pati merenah. Nama ke teu merenah atuh ka masjidna ge jarang masjidna. Salatna ge jarang babarengan jarang berjamaah. Di ditu we mapai-mapai jagat mapai-mapai galeng batur pagawean teh ta ayeuna lamun teh mah cek hawa nafsu naon nu jadi hawa nafsu nah wijadun nafsu nah jadin hawa nafsu di akhir zaman sing kahade pirang-pirang jama aya basa nu pikeun bahasa tuntunan jadi tongtonan tongtonan jadi tuntunan. Eta juga bahasa tepira, non sababna bakal ngarasakeun hanya katukan tenan, bakal hanya ka. Kan ku Allah didohirkeun ge mah urang teu mimiti lamun teh bujang-bujang di akhirat di alam kubur oge pan didohirkeun. Didohirkeun ku Allah Subhanahu wa taala. Hanya kana nepi ka tadi ka malaikat ka Allah Subhanahu wa taala ya Rabbi Gusti abdi teh ka alam dunya keun rek naon? Rek ngalaksanakeun ama ibadah lamun boga harta bana rek ngalaksanakeun sedekah. Kunaon maka hayang di alam dunia sabab abdi geuning ka dieu karasa hanya kana. Paingan Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngabahasakeun iktanim khamsan qabla khamsin dieun kauntungan alap kauntungan ku anjeun. Keur ngora samemeh datang kolot. Da keur ngora mah cek paribasana carita bentes. Lamun teh mah paningali awas ceuli masih keneh jelas. Lamun aya ngalaksanakeun nu diparentah anu ngajakan ngalaksanakeun kaalusan teh ngabahasakeun teh kewe geus kolot ari geus kolot teh dina salat oge tumaninah ge arukun oge kadang-kadang teu pati kabawa. Ta ayeuna terutami alusna niat dina ieu sasih nyata sasihna dipedakeun na junjunan alam Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nyata bade niatan ku urang dina manah sejak takdim wa takrim kana dipedakeunana maulid Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Da maulid ka Kangjeng Nabi teh nya lamun teh mah urang cinta ka Kangjeng Nabi urang tos pada uninga sok seueureuh geuning katerangan man ahabani kana ma'i fil jannah. Anu resep kana ngalaksanakeun anu sunahna Rasul teh seueur. Dilaksanakeun ku urang lamun teh mah salat urang keur salat sunah eta Kangjeng Rasul pada melan Kangjeng Rasul sok nyusur heula. Kadang-kadang urang sok tingaleun eta susurna teh. Lamun teh mah cek paribasana sanes badena tepan hungkul ras bade abdas urang kada sok nyusur heula da disunatkeun.
malah dugi ka lamun pirang-pirang jami mika habah mika cinta ka Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan jelema nu teu tadi mataknya angkeun kana hate malah mataknya geurkeun kana awak cager. Kumanya gergen kana awak geuning nu diriwayatkeun anakku Syekh Busairi anu ngaranna Qasidatul Burdah sok aya geuning dina ieu dina Barjangji. Anjeunna teh cenah waktos ngarangna kana eta kitab teh lamun ceuk bahasa ayeuna mah setruk ringan paeh sabelah teu tiasa ubah sabelah ngarang kana eta kitab. Sok diaos urang ge tina sapalina sedengkeun pan ieu aya alam dunya teh ku sabab aya kakasihna Allah anu ngabasakeun laulaka lama khalaqtul aflaq dina hadis qudsi. Eta Syekh Busairi ngarang kana eta kitab. Upami telepat mah dikawitanan teh lingku kieu bahasana teh. Amin tadakuri jironin bidis salami majatadam anjaro min muklati bidami. Tah eta bahasa eta ngawitan eta bahkan ku urang osok diangos sabadana eta sabadana netepan beresna urang wiridan anu ku urang sok biasa emutna apana kana eta bet-betna dina eta Qasidatul Burdah teh nu sok diangos urang mah sok kadang-kadang apana teh anu ayana dina sabadana wiridan. Nu wiridan geuninganan da'a ilallahi pal mustamsikuna bihi mustamsikuna bihab li ghairi munfasimi wal habibul ladzi turja safatu li kulli aliminal awali muktahimi. Teh urang mah kudu sakitu-kitu. Sabab tadi Allah Subhanahu wa taala moal nyipta. Bahasana ka Allah sanes ngadamel nyipta kun dicipta. Moal nyiptakeun ieu alam dunya jeung saeusina, moal nyiptakeun langit jeung surga, lamun Allah Subhanahu wa taala teu nyiptakeun nabi akhir zaman Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Matak lamun dipapai ku urang dina Qasidatul Burdah, urang bari apa ngartikeunana sadayana ge nyaeta kisahna Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aya geuning dina sapalihna laulal hawa lam turik dab'an ala talalin wala arik talidik rilbani wal alami. Yakin lamun teu aya Kangjeng Rasul moal aya alam dunya. Seueur mika cinta kang kajur wa kasina Kang Jus nepi ka ngaharasakeun hanyaka si jalma cicingna di alam dunia teu inget ka Kangjeng Rasul. Emut ka Kangjeng Rasul teh ngaoskeun sholawat. Sholawatna anu mana we mampuna urang bisana urang ngaos sholawat teh. Taena barang gubrak we Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nah Kangjeng Rasul teh nah gubrakna ka alam dunya atanapi diciptana ku Allah Subhanahu wa taala lamun teh mah Kangjeng Rasul dina sholawatna ge fil awalin Kangjeng Rasul dicipta ku Allah teh pangpayuna Kangjeng Rasul dicipta. Matak nurna Muhammadiyah nurna Kangjeng Rasul teh anu kinten-kinten 2000 tahunan di Allah nyiptakeun ka Abu Basariyah Kangjeng Nabi Adam alaihi salam, maka Allah Subhanahu wa taala tos ciptakeun nurna Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ras ngadama malaikat, ngadama langit, ngadama gegara meta nepi ka kayu jeung batu Allah Subhanahu wa taala ngadama sabadana ngadama nurna Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Matak sok aya geuninganan lamun teh mah dina wengian malam 12 Rabiul Awal tanapi 12 Mulud
eta teh pan sepuh kapungkur masuk segala dicanak teh ka masjid teh. Lamun teh mah maca sholawat sagala dicanak teh mimiti nu di dahar nepi ka bebeutian malah nepi ka bibinihan ge dicanak. Naon sababna? Mika barokahan. Ta ayeuna Kangjeng Rasulna didamana ku Allah Subhanahu wa taala tina nurna Kangjeng Rasul pirang-pirang anu ieu aya di muka alam dunia matak nalika lamun teh mah urang kaping 12 na hari lahirna Kangjeng Rasul teh ngalap barokah tina kaping 12 waktu lahirna Kangjeng Rasul. Ngalap barokah urang teh. Urang teh pan kumpul ngariung lamun teh mah aya bahasa muludan tabaruk. Terus orang teh lil intifah, orang teh ngalap manfaat. Tapi so kadang-kadang muludan jeung rajaban teh kawas numpak waresea naik ti dinya turun dinya teu robah-robah. Teu robah-robah. Sugan robah teh lamun teh mah lengkah, lamun teh mah akhlak. Kadang-kadang urang mah ngaji teh teu ngajinis kana diri, teu ngajirim kana bentuk, urang kadang-kadang ngaji. An ala kadar ngalaksanakeun kewajiban mati Allah Subhanahu wa taala. Apal kewajiban mati Allah Subhanahu wa taala ngaji sabab ngaji teh tolabul ilmu teh munggu Allah afdalu minas salat wasiyam leuwih unggul tinimbang salat, puasa jeung haji jeung jihad. Kumaha bentenna lamun teh mah jeung urang didama urang asana urang mah sedengkeun jalma teh sok poho kana purwadaksina da urang geus jeleg ieu mah urang rarasan teh lain tina barang geuleuh. Urang teh tina barang geuleuh. Tina nutfah. Ari nutfah teh hiji perkara lain barang anu lamun teh mah pirang-pirang jama bahkan lamun teh mah dihitung-hitung dibanding-banding pi jelemaeun jeung pi hayameun masih kena maha kena pi hayameun. Datang lamun teh mah ceuk bahasa ayeuna ngaruh pi hayameun mah aya MBG teh tapi pi jelemaeun mah teu pi jelemaeun. Riwayat ingkantos Malik bin Dinar anjeunna nuju mapah cenah Malik bin Dinar teh nuju mapah teh bring aya abringan pirang-pirang raja da eta mah nu mapah liren lamun di tengah ka sisi Malik bin Dinar mah tengah dik-dik we. Ari barang ditaros teh ku raja ari anjeun bangsa naon kuring mah bangsa jelema ti mana asa kaula awaluka nutfatun wa wastuka qudwatun wa akhiruka jipatun bahasana. Nyebutkeun asa ti mana teh maruk namun ari asa ti mana biasana nyebutkeun asa ti mana mah lamun teh mah ti mana tempat lamun teh mah bahasana ti mana urang-urang caringin dicaringin bahasana eta Malik bin Dinar ngawalerna awaluka nutfatun ari kaula mah mimiti kaula mah tina nutfah tina cai mani matak jelema tara jauh tina mani tara. Lamun lalaki mani kasep, lamun teh mah awakna kulitna, lamun bodas mani bodas, lamun hideung mani hideung, lamun bedegul mani bedegul, lamun awewe geulis mani geulis bahasana tara jauh ti mani. Awas tu kan naon di tengah-tengah anjeun di tengah-tengah kaula kudwah naon ari ngaran kudwah kokotor. Wahiruka akhirna kaula teh jipah nyata bangke matak jelema mah ti mimiti barang geuleuh tengahna nu geuleuh balikna ge jadi nu geuleuh. Jelema asana ngan urang teu rasa jadi asana tina barang geuleuh geus kieu mah aya paribasa urang sok poho kana purwadaksina. Rasul bubrag Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ka alam dunia khawarikul adat. Ngabedahkan adat. Eta pamana ku anjeun ieu mah Kangjeng Rasul ku unggul-unggulna eta Kangjeng Rasul mesa menawe Abi Lahab. Dugi ka eta Abi Lahab nalika wengi Senin mah ku Allah Subhanahu wa taala dina narakana diangkatkeun adabna. Oh mau urang. Cek urang teh lamun teh mah urang ningalina kana raraina Kangjeng Rasul malah ningalina ka borjeng-bujeng ningalina kana rarai Kangjeng Rasul ku ngimpena oge ku ngimpena geus bagja. Matak saterasna dugi ka eta lamun teh manadom teh geuning ka ituna teh wallama
ahul badru haroli husnihi wa syahada minhu bajatan taslubul akla barang bulan ningali kaendahan jeung nabi bulan nyumput nyalindung isinen kunuluhum sarta bulan nyaksian sagala kaendahan dijeng nabi jungjunan numata kaedanan kuninggalna raraina Kangjeng Rasul dugi ka bulan anu sakitu caangna nyulumput isina. Tetap Kangjeng Rasul gubragna ka alam dunia teh nu biga ngempur kadang-kadang anak urang mah gubrag we ka alam dunia nu keur caang lampu ge pareum jadi aliran kadang-kadang. Nah Kangjeng Rasul sami lamun teh Madinah rahim nu janten ibuna sami kawas urang ngan bentenna teh Sayyidah Aminah mah nalika ngandungna Kangjeng Rasul teh nyaeta anjeunna teh rupina teh kageulisana teh tambih-tambih. Naon ari anu ngaran nu geulis teh jamilatun walau kana badak naum. Nu geulis mah nah sanajan hudang sarena geulis we. Tapi anu goreng mah cek paribasana sanajan nepi ka aya 1000 papaes dina dirina beda we katingalina. Tadugi ka Kangjeng Rasul teh lamun teh mah ayana ti kawitna ngan eta Kangjeng Rasul bentenna kawas urang teh ti kawit sasi kahiji kadua dugi ka salapan sasi teh anjeunna teh ngimpen didongkapan ku pirang-pirang nabi. Urang mah sok kadang-kadang ngimpi nu teu parukuh urang. Kadang-kadang urang. Tapi ukituna urang sadaya mudah-mudahan we ku Allah Subhanahu wa taala kabarokahan ku sasi dipedakeun ana junjungan alam Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dugi ka Kangjeng Rasul teh cek tadi ngabedah adat, lahirna ngabedah adat. Dugi ka disamikeun ayana anjeunna nalika aya di alam rahimna. Salapan dinten matak aya ngabasakeun sabulan ngaherang 2 bulan gumulung 2 bulan rumegang 3 bulan gumulung 4 bulan mangrupa 5 bulan usik 6 bulan malik 7 ngora 8 7 kolot 8 ngora salapan 10 medah bahasana kitu anu bahasakeun kitu matak nalika 4 bulan eta lamun bulan 4 bulan nalika barang 4 bulan didohirkeun ku Allah dijungkerengkeun ku Allah Subhanahu wa taala karek jadi jelema can jadi awewe can jadi lalaki tah matak didinya lamun teh nyuhunkeun hoyong gaduhan murang kalih awewe atau murang kalih pameget didinya penta dina 4 sasi ngan bejana cenah lamun teh mah turuna teh nyata lamun teh mah nalika hayang boga budak lalaki ulah naikna teh kawas turun tina motor naik tidinya turun kadinya ulah gitu. Tadugi ka Kangjeng Rasul barang dunia 4 sasi eta keur ka urang. Waktu urang janin anu cicingna di alam rahim keneh eta teh nyaeta 4 sasi teh didinya ditulis bagjana, cilakana, kasanggupna, nepi ka umurna ditulis dina waktu harita. Dina 4 sasi eta teh. Bubrag we ka alam dunia. Da ka alam dunia tepan opas salapan sasi 10 dinten malah aya nu 10 dinten malah aya nu 4 tahun. Tajanten waktosna eta Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gubragna urang jadi jalakoas urang janten gubrag alam dunia hawarikul adat urang mah nyaeta ti jero beuteungna atanapi rahimna janin gubrag we budak. Ari budak teh eta singkatan B na teh eta teh biayaaneun boga budak teh.
aripuna uruskeun eta sok aya basa kieu nih cik Inul teh eta uruskeun teh budak gara urus budak